500-an kok yang dijual lagi. Nukia tadi pasaran tak 5.000, udah aing 2.000-an kok. Nukia tak di pasar 5.000 tak, udah aing 3.000-an kok. Buah 2.000-an tak hiji sok. Apel tak, apel. Aing mana untung sedekah we kok. Tah 3.000-an apel ge, mulai mahal aing. Asin tak sabungkus tak asin beda asin kieu tah. Aing mah kop 1.000-an kop tah. Murahkeun lumpia tah lumpia. Batur mah ngajual lumpia 3.000. Aing mah 1.000-an kop. Tah. Ieu naon ngaranna teh nu kieu teh? Jagong roti. Nah, tepung roti kop 2.000-an. Tah, oyek batur mah jual 5.000-an. Aing 1.000-an kop. Engko tah 1 kilo 2.000, engko 1 kilo 2.000. Ngaku mahal-mahal naon. Tempe tah, tilu bogana teh tempe teh ieu teh 2.500 paling dijual 1.500. Sedekah we ngan. Tah dieu mah naon lah. Salerdi tah 1 kilo 6.000 salerdi. Kentang tah kentang. Di dieu mah koro 4.000 1 kilo. Murah meriah tah bawang merah kurang sabaraha 15.000 lah 1 kilo.